Pan aya pemuda hijrah. Rek kaharti teu kaharti ari parentah ti Allah manaon? Laksanakeun. Teu kudu nyebut engke. Teu kudu nanyakeun lamun ayeuna ajangan anggi mere amalan yeuh bacakeun doa, teu kudu nanyakeun keur naon. Yeuh bacakeun wiridan teu kudu nanyakeun keur naon. Kudu sigakeun urang dibere duit 50.000 pan urang teh teu nanyakeun deui. Sugan urang ayeuna dibere duit 50.000 kangge naon? Tadi pesakan ka urang ge sigakeun kitu lamun menta amalan ka hiji ajengan, tuluy ku ajengan dibere amalanana, ulah nanyakeun euker naon. Ulah nanyakeun keur naon. Tapi eta amalan sok pake ku urang sadayana tujuanana naon? Tujuanana mah ngarah urang wawuh jeung Gusti Allah. Ari urang ngadua ka Allah teh ka Allah heula atawa senang heula? Lolobana urang ngadua teh ka Allah heula atawa betah heula? Lolobana jelema teh betah geus betah kakare ka Gusti Allah. Hayang usaha maju geus maju, usahana betah usaha maju betah usaha maju teh. Tuluy deui urang ngadua teh hayang betah kade. Wirid hayang betah, wirid hayang betah. Lamun urang boga prasangka wirid hayang betah henteu ka Allah heula, maka moal dikabul ku Allah perkara nu dimaksud ku urang. Naon sababna? Lantaran samemeh ngeunah kudu ka Gusti Allah heula. Lamun ayeuna urang ngadua ka Allah, wirid ka Allah, rek naon anu hayang dihalo loba kabeh ge hayang beunghar, Allah nu maha beunghar. Mun hayang minta pangjagana, Allah nu maha pangjaga. Lamun hayang minta tulung, Allah anu maha nulungan. Berarti balikeun ayeuna mah ka Allah heula tuluy ulah ngeunah heula tuluy ka Allah. Lamun ngeunah heula tuluy ka Allah engke teh biasana urang teh osok naon? Osok hadaguan ripuh hayang deukeut jeung Gusti Allah. Setiap jalma ngabogaan hawa nafsu. Ari nafsu biasana sok dituturkeun ku urang. Nah urang ulah boga nafsu, lain ulah boga nafsu, da eta mah geus ngajadikeun watak manusia ngagaduhan nafsu. Nah urang ulah nuturkeun hawa nafsu, da anger ku urang dinaon ge dicegah teh hawa nafsu teh kekeh we urang teh sok nuturkeun kana hawa nafsu. Padahal apal eta teh nafsu tapi urang kekeh nuturkeun kana eta nafsu. Kieu ya genti prinsipna ku urang. Lamun urang migawe kana hawa nafsu kudu siap balik ka Gusti Allah. Lamun sakali nuturkeun hawa nafsu kudu bisa balik ka Gusti Allah. Berarti aya 100 kali urang nuturkeun hawa nafsu, 100 kali urang balik ka Gusti. Kitu atuh. Ulah nafsu dipigawe ari balikna henteu. 1000 kali nuturkeun nafsu kudu siap 1000 kali urang balik ka Gusti Allah. Berarti ayana nafsu didibikeun ku Allah ka diri urang teh aya manfaatna. Da geuning urang mah bisa balik ka Allah teh di mana-mana geus meunang ka susah kakarek ceuri ka Allah. Di mana-mana meunang ka ripuh kakarek balik ka saha? Ka Allah. Da dibere senang mah buktina urang teu daek balik ka Gusti Allah. Berarti Allah mere ripuh ka diri teh syukuran keur urang karena urang getol balik ka Gusti Allah. Mending keneh poek manggih caang daripada caang manggih balikan deui. Mending keneh poek manggih lantaran caang sok sanajan saeutik katingalina ku urang. Oh bungahna luar biasa lamun kaayaan urang keur kaayaan keur poek daripada urang tina caang nincak kana mending keneh urang sok cicing di jalan tuluy manggih cacaang dari
daripada ayeuna jelema nu geus mangicacaan nincak kana kapoe. Mata keur urang sadayana wayahna. Lamun urang sok nuturkeun hawa nafsu ulah poho balik ka Gusti Allah. Sakali nuturkeun hawa nafsu, sakali balik ka Allah. Dua kali nuturkeun hawa nafsu, dua kali balik ka saha? Ka Allah. Tilu kali nuturkeun nafsu, tilu kali balik ka Gusti Allah. Mata kurang aya saminggu sakali digelar di dieu dikir. Tuluy ditambahan deui ku ngaji, ye eta dikir jeung ngaji nu bakal nganterkeun diri urang sadayana kana ridona Gusti Allah. Berarti keur urang sadayana kudu nyaho ari ngaji beda jeung ibadah anu lain. Ngaji mah beda jeung ibadah anu sok tuturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ari ngaji beda jeung ibadah anu lain. Seperti salat. Hari salat mah fardu. Puasa mah fardu. Tapi ari ngaji mah bahasana lain fardu, tapi faridotun. Thalabul ilmi faridotun. Beda tuh. Naon anu jadi ngabedakeunana? Salat fardu, puasa fardu, tapi ngaji mah bahasana faridotun. Tingali dina faridotun aya tak ditungtungna ngaranna ta marbutoh. Ari tak marbutoh gunana lil mubalaghah. Naon ari lil mubalaghah pikeun ngabangetkeun, berarti lain ngan saukur fardu tapi banget farduna. Kunaon pangnabat banget farduna? Bisa sholat ladang ngaji, bisa puasa ladang ngaji, bisa zakat ladang ngaji, bisa haji ladang ngaji. Berarti ngaji beda jeung ibadah anu lain. Lamun urang geus ngadekul ngaji maka kuncina aya 4. Sok tuturkeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Ari ngaji kuncina aya 4. Hiji A, 2 B, 3 C, 4 D. Aya? Naon? A B C. Ari ngaji kuncina aya 4 A B C D. Balikan deui. Ari ngaji kuncina aya 4 A B C D. A na asupkeun, B na bebaskeun, C na cecapkeun, D na dadatkeun. Balikan deui. Ari kunci ngaji eta aya 4 A B C D. A na asupkeun, B na bebaskeun, C na cecapkeun, D na dadatkeun. Di mana-mana urang geus ngabogaan kunci eta ilmu ditampa ku pikiran urang tuluy diresapi kumanah urang tuluy jadi laku pikeun urang kakarek eta cirina ilmu anu manfaat. Di mana-mana urang datang ke ajengan, cek ajengan teh kieu boga naon mane masalah poe ayeuna euy. Sueur ajengan cik atuh poe ayeuna teh bere amalan ka saha? Ka abdi. Diwartosan ku ceng anggi cek eng anggi teh mun hayang maju usaha bismillahan we. Datang deui ka ceng anggi abi mah hayang naik jabatan cek ceng anggi teh bismillahan we. Aya deui anu pasea jeung pamajikanana eukeur gelut dina rumah tanggana cek ceng anggi teh bismillahan we. Masuk itu aja kan?
nitah maca bismillah. Tapi bismillah anu diamalkan ku urang ladang nampak ti saha? Ti ajengan cek ajengan teh bismillahan we. Lamun urang boga masalah bismillah. Mun hayang sawahna panenna hade bismillah. Usahana maju bismillah. Urang dibejaan ku ajengan sigakeun kitu sing loba maca bismillah. Bisa urang di maca bismillah? Sok sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Leungit betah. Leungit. Leungit ke karipuh teh. Leungit ka susah teh. Beunghar teh. Beunghar teh. Loba duit teh. Nalika maca bismillah geuningan hutang teh ayakeun. Usaha ripukeun. Balik ka imah anger pase. Da maneh masalah ngamanaan bismillah. Lain keur ngaleungitkeun hutang bismillah, lain keur naikkeun jabatan bismillah, lain keur ngaleungitkeun karipuh rumah tangga. Tapi bismillah supaya diri bisa tumarima kana takdir anu dibikeun ku Gusti Allah. Lamun urang teu bener-bener ningalikeun kana lapar bismillah moal katingali dina bismillah aya titik bodas. Pernah ningali dina bismillah aya titik bodas? Lamun urang teu bener-bener ningali dina lapar bismillah moal bener-bener katingali eta titik bodas teh. Lamun hayang katingali eta titik bodas wayahna ditingalina sing jeli sing bener ku urang tingalina kakarek titik bodas eta bakal kate. Ngan lamun bismillah ku urang salewat ditingalina titik bodas moal katingali. Ketika ajengan mere amalan ka urang sadayana bismillahan we. Toko hayang maju bismillahan we. Nu padahal bismillah keur tumarima kana takdir nu dibikeun ku Gusti Allah. Bismillah nu dibikeun ku ajengan ka urang teh ye ngarah urang siap narima takdir ti Allah. Nalika usaha bangkrut kalem da geus di bismillahan, da geus aya takdir guratan ti saha? Ti Allah. Usaha teu maju kalem da geus di bismillahan, da takdir bageus ditangtukeun ku Gusti Allah. Tinggal urangna tumarima kana takdir nu dibikeun ku Gusti Allah. Berarti bismillah teh ngarah jalma kabeh tumarima kana aya jelema sedekah isuk-isuk teh sorena cilaka. Isuk-isukna sedekah sorena sedengkeun ari sedekah teh tanpa bisa nolak kana balai. Dipikiran deui ku eta jelema teh bohong euy Rasul teh. Geuningan ajengan teh bohong cenah sedekah bisa nolak kana balai. Geuningan aing sore kalakatab tabrakan kahade sedekah lain keur nolak balai anu eta, tapi sedekah keur mukakeun hate ngarah tumarima. Coba lamun ayeuna urang tabrakan isuk-isuk sedekah sorena tabrakan lamun hate urang nutup naudzubillah urang maut suul khotimah. Tapi lamun urang sedekah na bener tujuanana nalika sore tabrakan tapi hate muka bisa narima kana kajadian jeung takdir nu dibikeun ku Allah urang maot husnul eta sedekah jeung bismillah. Lain bismillah ngarah lain bismillah ngarah ngeunah. Lantaran ngaji mangrupakeun hiji amalan anu bisa ngagancangkeun kaluarna ruh tina awak urang sadaya. Syekh Muhammad dina kitab Ta'limul Muta'allim nyarioskeun diantawisna jalmi anu tiasa maot husnul khotimah tuluy teu karasa nyawa dicabut tina diri teh akibat loba ngomongkeun masalah Syekh Muhammad manepikeun ka sakarat oge nu diobrolkeun teh
ilmu aripek teh arwahna ujug-ujug aya di luareun jasada geuningan aing teh maot nepikeun ka teu karasa tah urang oge nalika Allah mere umur ka urang sadayana manfaatkeun ku urang pikeun ngaji ngarah urang boga pangkat husnul khotimah kan bae baheula urang tukang maksiat nu penting urang maot husnul da geuningan urang sadayana teh dibekalan kunaon ku Ceng Anggi kalimah la ilaha illallah ari kalimah la ilaha illallah teh kalimah anu pangsae-sae Abdul Dzikri fa'lam an pangsae-saena dzikir teh aya di iwati la ilaha illallah dosa dihampura 70 tahun maksiat tapi manehanana rek maot ngucapkeun la ilaha illallah maot husnul khotimah tah urang ge sigakeun kitu we harapan urang teh ngarah urang maot husnul khotimah terutama urang kudu ningkatkeun dina ibadahna anu bangsa badaniyah ari pangluhur-luhurna ibadah nu bangsa badaniyah teh eueuh deui ibadah iwati salat dina salat mah urang teh kudu ngarasa hina komo deui nalika urang keur sujud ulah ngarasa gagah diri teh kade lamun dina sujud wadi keneh diri ngarasa gagah jabatan dibabawa kabeungaran dibabawa bohong eta teh penghambaan ka Allah teh ngan lamun urang dina salat tuluy dina sujud geus ngarasa hina kunaon pangnapet ngarasa hina dina sujud tinggal anggahota anu pamulyana dina awak urang teh sirah tempatna akal tempatna mikir di mana-mana urang menang penghargaan diteuneun mahkota diteuneun dina bujur dina sirah berarti ciri ning sirah teh berharga dina salat wayahna tukulkeun sujudkeun lantaran ngara diri ngarasa hina di payunan Gusti dina salat tak masih keneh wani gagah dina sujud boga keneh rasa diri asa gagah salat mah kudu boga ngarasa hina ari salat sabaraha waktu salat sabaraha waktu hiji salat 2 salat 3 salat 4 5 nah eta nu 5 waktu teh wajib urang ngalaksanakeun kana eta salat lamun urang benar-benar osok ngalaksanakeun salat berarti urang bakal apal saha nu pangheulana migawe salat subuh anu apa nu pangheulana migawe salat subuh saha urang teh apal yen hukum salat teh wajib tapi teu apal saha nu pangheulana migawe salat subuh waktu salat urang apal kewajiban salat urang apal tapi urang teu nyaho saha nu pangheulana migawe salat ari nu pangheulana migawe salat lohor saha nu pangheulana migawe salat asar saha ari nu pangheulana migawe salat maghrib saha ari nu pangheulana migawe salat isya saha salat nu 5 waktu aya nu pangheulana aya salat subuh anu pangheulana midamel teh Nabi Adam alaihis ketika Nabi Adam calik di surga tuluy ku Allah dilungsurkeun ka alam dunia di dunia kaayaan poek mongkleng teu aya sasaha atuh wajar we rek teu sieun kumaha da jelema salam dunia kakarek hiji saha Nabi Adam tuluy diturunkeun ka alam dunia bari kaayaan poek atuh Nabi Adam tarek teh kumaha di surga mah ngeunah hirupna sagala hayang buah, hayang awewe, hayang tempat ngeunah, tempat ngeunah, kari-kari diturunkeun ku Allah di surga ka alam dunia kaayaan poek. Kumaha silsilahna Nabi Adam bisa diturunkeun ka alam dunia?
Urang geus apal sadayana yen Nabi Adam ngalanggar kana aturan anu dipasikeun ku Gusti Allah nyaeta nuang kana buah huldi. Tapi sim kuring jeung Ceng Anggi sepakat. Sim kuring jeung Ceng Anggi sepakat. Ketika loba ajengan anu nyalahkeun ka Nabi Adam alaihissalam geus ngalanggar kana ngadahar buah hul. Tapi sim kuring mah diantara santri anu ngadukung ka Nabi Adam alaihissalam. Lantaran Nabi Adam alaihissalam ketika nuang kana eta buah huldi, naon ari buah huldi teh buah langgeng. Nalika Nabi Adam nuang buah huldi, sadaca nuang kana buah huldi, di surga aya nu keur ceurik, saha nu keur ceurik? Setan. Setan ceurik ngagu katingali ku Nabi Adam alaihi, disampeurkeun ku Nabi Adam alaihi salam, he tan maneh kunaon? Dijawab ku setan teh, kami mah ceurik teh prihatin ningali maneh. Prihatin kunaon? Prihatin maneh teh geus ngeunah cicing di alam dunia ngan hanyakal manusia mah bakal dimaotan ku Gusti Allah. Nabi Adam teh naroskeun ari kitu kumaha solusina? Atuh tidinya setan teh beuki lawan, begitu leuwih we ngabejaan ka Nabi Adam alaihi salam. Koncina keur maneh hiji, lamun maneh mung dimaotan ku Allah koncina hiji kudu ngadahar kana buah huldi. Cek Nabi Adam teh ke pan aing teh dilarang ku Allah teh ulah ngadahar buah huldi. Kari-kari setan nita, cek setan teh geus kalem sok we dahar. Dilarang kan ku Allah. Geus dahar kamari banyak ngalarangan tadi kami pangih deui jeung Allah demi Allah. Allah geus ngijinan sok. Geura dahar. Tidinya Nabi Adam nuang kana buah huldi. Sabada nuang kana buah huldi dipanggil ku saha? Ku Allah. Kunaon pangna maneh bet ngadahar kana buah larangan pan loba buah-buah anu lain ku kami disadiakeun di surga. Nabi Adam ngawalerna, ya Allah, kami pangna nuang kana buah huldi teh sugan teh moal aya deui makhluk anu kersaeun lebat jenengan Gusti Allah bari ngabohong. Geuningan Nabi Adam teh sangka nama sae sugan teh moal aya makhluk anu wantuneun nyebatkeun nami Allah bari kaayaan ngabohong. Nya ku Nabi Adam teh dilaksanakeun. Tidinya Nabi Adam ku Allah dilungsurkeun ka alam dunia bari kaayaan poek ongkleng teu aya sasaha rek teu keueung kumaha pan urang ge mun mangih nu poek masuk naon sok keueung sok ayeuna preman sakumaha preman kalian we na tetenger tinggalkeun ku sararea. Pasti tah Nabi Adam tidinya keueung ngarasakeun pek teh tidinya aya weh terbit naon cacaan. Datang cacaan tidinya Nabi Adam bunga. Pas nalika Nabi Adam bunga tuluy Nabi Adam ngalaksanakeun salat 2 rakaat. Rakaat anu kahiji syukuran Allah geus nyalametkeun kami tina poekna penting. Syukuran kadua Allah geus mere cacaan ka kami tina kasieun. Nu akhirna Nabi Adam teu sieun lantaran manggihkeun cacaan. Hikmahna keur urang ngalaksanakeun salat subuh, hikmahna keur urang syukuran ku Allah dibukakeun deui panon hiji. Nu kaduana syukuran keur urang salat subuh, urang dipanggihkeun deui jeung cacaan ti beurang. Mata anu salat subuh na jam 8 mah syukuranana eueuh eta. Syukuranana lamun ayeuna urang ku Allah teu dibukakeun deui panon sok rek kumaha? Teu dibukakeun deui panon dimaotan ku Allah waktu harita keneh. Untung kene urang ku Allah udang sare bisa kene punta deui panon nyawa masih kene aya salamet tina poekna penting tuluy bangih deui beurang nu gawe bisa gawe deui tuluy bisa salat deui tuluy bisa ibadah deui eta hikmah tina salat 2 rakaat. Sanu kang heula nami damel teh Nabi Adam. Nu kadua aya salat zuhur.
Salat duhur saha nu pangheula nami damel, nu pangheula nami damel Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam anjeunna pernah nadar ka Allah Subhanahu wa taala, lamun kami dipaparinan putra ku Allah, naon wae parentah anjeun ku kami rek dilaksanakeun. Tuluy Nabi Ibrahim alaihissalam dipaparinan putra ku Allah nu namina Nabi Ismail alaihi salam ditagih janjina ku Allah, he Ibrahim maneh baheula pernah janji sok pencit tah lamun nya maneh turut ka kami ceuk saha ceuk Allah pencit Nabi Ismail. Kulantaran Nabi Ibrahim jalmi soleh nya dituturkeun we mata kulah ngadagoan ka harti ku akal parentah Allah tuturkeun. Dituturkan ku Nabi Ibrahim ditah mencit putra anu dipika hayang ku anjeunna Nabi Ismail alaihi salam. Digolerkeun tah Nabi Ismail alaihi salam. Tapi singkat cerita Nabi Ismail digenti ku tetebus ngaranna domba anu dilungsurkeun ku Allah di surga. Eta kejadian teh tepat ketika lingsirna panon poe. Bisi teu percaya tingali keteranganana dina kitab Safinatun Najah. Sarate ya karangan Syekh Nawawi Al-Bantani lamun dina tafsir aya tafsir Ruhul Maani juz kalimat anu nerangkeun masalah saha nu pangheulana migawe kana salat. Tidinya urang sadayana terang yen anu pangheulana migawe kana salat duhur teh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Allah mere tetepus domba teh kalaresan aslingsirna panon poe datangna waktu lohor tidinya Nabi Ibrahim alaihi salam ngalaksanakeun salat 4 rakaat. Rakaat nu kahiji syukuran Nabi Ismail geus digantian ku domba. Nu kadua rakaat kadua syukuran Nabi Ibrahim lantaran dibere budak bisa narima kana papa tah. Nu katilu na syukuran Nabi Ibrahim lantaran geus aya dina ridona Gusti Allah. Rakaat kaopat lantaran Allah geus mere nikmat ka Nabi Ibrahim alaihi salam ku mangrupakeun domba anu dilungsurkeun ti surga. Hikmahna keur urang naon? Tingali perjalanan panggeulana salat dina duhur Nabi Ibrahim jeung Nabi Ismail. Aya perjalanan bapa jeung anak, anak turut kanu jadi bapana, bapa turut ka pangeran, tuluy dibikeun ka budakna, budak narima kana parentah ti Nabi Ibrahim lantaran Nabi Ibrahim parentahna ti Gusti Allah. Lamun urang boga budak anu kuduna urang mapatahan kal ka budak anu jadi mapatahan, anu kuduna budak teh nurut ka urang tapi budak kalakahan teu nurut ka hade bisi aya salat lohor anu teu dikodoan ku urang sadaya. Nu katilu salat naon? Asar. Salat saha nu pangheulana migawe kana salat asar? Nu pangheulana migawe kana salat asar nyaeta Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salam. Kejadian Nabi Yunus alaihi salam pas Nabi Yunus dileg-leg ku laut anu gede ngaranna laut Nun. Sing kuring teu bisa ngartian paus lantaran eta laut Nun teh teu dicaritakeun pausna. Sigakeun buah huldi ulah rek dibayangkeun ku urang siga apel lantaran Allah ge teu nerangkeun apel cukup we buah huldi. Nalika eta Nabi Yunus alaihissalam dileg-leg ku laut anu gede. Oh, di tengah-tengah laut dileg-leg ku laut anu gede. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam pas dileg-leg ku laut gede, eta laut gede teh ngadak-ngadak nyeri beuteung. Lantaran anu dituangna Nabi Yunus alaihissalam. Nalika Nabi Yunus salamet tina di dahar ku eta lauk diutahkeun ku lauk ka darat teh kaleresan eta teh aya dina waktu asar. Tidinya syukuran Nabi Yunus alaihissalam ngalaksanakeun salat 4 rakaat. Rakaat nu kahiji syukuran Nabi Yunus alaihissalam lantaran geus salamet tina popoekna aya dina jero beuteung. Rakaat kadua lantaran Nabi Yunus geus disalametkeun tina poekna aya dina jero cai. Rakaat katilu lantaran Nabi Yunus geus disalametkeun tina poekna peuting aya dina jero cai.
Rakaat kaopat Nabi Yunus syukuran ka Allah lantaran geus dibere kasalamatan ku Allah, geus digonjang-ganjing ku eta lauk. Sehingga Nabi Yunus alaihissalam diburakeun ku eta lauk aya di daratan kalaresan aya dina waktu asar. Dirinya Nabi Yunus alaihissalam ngalaksanakeun salat 4 rakaat. Berarti nu panggeulana migawe kana salat asar teh nyaeta Nabi Yunus. Salat naon deui? Salat maghrib. Saha nu panggeulana migawe kana salat maghrib? Nu panggeulana migawe kana salat maghrib nyaeta Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihissalam pas diudag-udag ku musuhna tuluy Nabi Isa salamat dina diudag-udagna kalaresan beres diudag-udagna pas salamat diudag-udag ti musuhna. Nabi Isa alaihissalam aya dina waktu maghrib tuluy Nabi Isa ngalaksanakeun salat 3 rakaat. Rakaat anu kahiji lantaran syukuran ka Allah geus dikuatkeun ka tauhid danana. Syukuran kedua lantaran Nabi Isa alaihissalam salamat tina fitnah kaum-kaumna nu geus mitnah ka Nabi Isa. Ieu Nabi Isa teh anak jadah, anak reuneuh eueuh bapaan lantaran Siti Maryam ngalahirkeun teu aya bapaan. Nu kadiluna Nabi Isa alaihissalam syukuran geus bisa narima kana takdir anu dibikeun ku Gusti Allah. Berarti pangheulana migawe kana salat maghrib teh nyaeta Nabi Isa alaihissalam. Salat naon deui? Salat Isya. Nu pangheulana migawe kana salat Isya nyaeta Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam kaluar ti kota negara, anjeunna napas kaluar ti kota negara didinya anjeunna ngagaduhan 4 kasedihan. Tina 4 kasedihan eta teh kahiji anjeunna geus ninggalkeun putrana, kadua ninggalkeun istrina, katilu ninggalkeun saudarana nyaeta Nabi Harun alaihi salam. Nu kaopat anjeunna geus salamet tina kadoliman Firaun. Pas kalaresan Nabi Musa alaihissalam salam tina perjalananana tidinya pas aya dina waktu Isya Nabi Musa ngalaksanakeun salat 4 rakaat. Tidinya Nabi Musa alaihissalam berarti rakaat kahiji lantaran ninggalkeun anakna, nu kadua ninggalkeun istrina, nu katilu ninggalkeun baraya nyaeta Nabi Harun alaihi salam. Rakaat kaopat naon? Rakaat kaopat salamat tina kadoliman Firaun. Berarti anu panggeulana migawe kana salat Isya teh Nabi Musa alaihi salam. Terakhir salat witir saha anu panggeulana? Salat witir saha? Tapi saha? Nu pangheulana midamel kana salat witir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti keur urang sadayana kahade tos salat Isya kade ulah poho witir. Mata umat Kanjeng Nabi Muhammad mah sadayana direkrut tah salat teh dipigawe ku urang sadayana. Pan asalna salat teh sabaraha rakaat? 50 rakaat. Pas Nabi Muhammad ngalewatkan Nabi Ibrahim hari-hari henteu nitah dikurangan, henteu nitah komplain ka saha? Ka Allah lantaran Nabi Ibrahim wattaqna sami'na wa ata'na. Wattaqna Nabi Ibrahim lah da mata-mata Allah maren. Tapi pas ngalangkung ka Nabi Musa alaihissalam, cek Nabi Musa teh Muhammad bebeja deui ka Allah. Umat kami ge nu garagah teu karuakeun kumaha deui umat maneh 50 rakaat. Jik bebeja deui ka Allah. Bebeja ka malaikat. Malaikat geuningan Nabi Musa mah nitah komplain ka saha? Ka Allah. Geus watakna Nabi Musa mah sigakeun kitu. Nah Nabi Musa komplaina sigakeun kitu salah? Teu salah. Lantaran Nabi Musa alaihissalam ningali situasi jeung kaayaan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh komplainan ieu teh nandakeun ka urang yen Allah teh resepeun dipen. Resepeun dipenta. Asalna 50 bebeja ka Allah dikurangi 5. Nepikeun ka 8 kali ngulangi. Nah jadi 5 naon? 5 waktu sholat.
salapan kali menang ngurangi 5 lebihkeun ka jadi 5 sigana lamun bebe jadi mah mulai di salat. Ciri ning urang teh kudu loba menta ka Gusti Allah. Da lamun urang loba ngadeukeutkeun diri ka Allah, tuluy urang wawuh jeung Gusti Allah, naon wae takdir anu dibikeun ka urang sadayana, insyaallah urang sadayana jadi jalma anu ngengingkeun ridona ti Gusti Allah. Maka keur urang sadayana ulah minder ku beda urang sok ngalakukeun maksiat, ulah minder ku beda urang loba ngalakukeun dosa urang leuwih keneh lega lautan hampurana Gusti Allah. Lantaran ari ilmu teh datangna lain ti jalma pinter wae, ilmu datangna teh terkadang mah ti jalma-jalma nu barodo nu teu wawuh jeung adab tata krama. Nepikeun ka pernah Nabi Muhammad nuju khutbah. Dina eusi khutbahna Rasulullah nerangkeun masalah kiamat. Nepikeun ka dina eta khutbah teh jalma-jalma careurik, kabeh sahabat careurik lantaran ngadangukeun eusi ceramah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadayana sahabat nararangis, tapi aya hiji jelema anu ngadeg komplain ka Kanjeng Nabi Muhammad. Jeung eta jelema teh Nabi teh nying ngabejakeun ayana kiamat, tapi waktuna teh dibejakeun. Nyatana orang Baduy. Ari orang Baduy jelema anu jauh tina adab jeung tata krama. Tapi orang Baduy wanehanana wani ngacung ngobrol ka Nabi Muhammad nanyakeun iraha ya Rasulullah kiamat teh. Hayo we nerangkeun kiamat, ari waktuna teu dibejakeun. Kulantaran Nabi Muhammad adalah jalmi anu pinter, maka Nabi Muhammad nanya balik ka orang Baduy, lamun kiamat terjadi maneh geus boga naon bawaeun balik. Tidinya manehanana ngajawab ka Rasulullah, ya Rasulullah kami mah teu boga bawaeun balik, salat ge ukur anu 5 waktu eta ge teuing bener teuing kitu. Kami mah teu boga ibadah anu sigakeun batur leuwih sunah henteu, nu wajib we ukur puasa ge eta ge teuing bener teuing salah. Tuluy naon maneh bakal maneh anu bat maneh hayang ngalaman kana akhirat. Cek eta orang Baduy bekal abdi mah teu aya deui iwal ti cinta ka Rasulullah. Cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidinya aya keterangan man ahabani, saha jalma anu cinta ka kami maka bakal babarengan di surga jeung Rasulullah. Berarti bentuk nyata orang ngarayakeun kana maulid atau nabi maulud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapan jeung tujuan orang hayang menangkeun maut husnul khotimah, hayang babarengan isukan jeung jalmi-jalmi soleh, babarengan jeung guru-guru urang, babarengan jeung pamajikan urang, lantaran teu aya deui bidadari anu panggelis-gelisna di surga iwalti pamajikan urang di mana-mana babarengan di surga. Kade pamajikan di surga mah beda jeung pamajikan di alam dunia. Naon bedana? Ari pamajikan di dunia mah resep balanya tara daek dicandung, ari pamajikan di surga mah tara menta duit keur balanya disandung oge well. Silahkan. Kata ke urang sadayana harapan dina riungan urang sadayana ayeuna sing jadi kaistiqomahan ke urang sadayana supaya urang leuwih ningkatkeun kualitas ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan riungan urang sadayana ayeuna ngengikeun syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang sholawat asgirin sasarengan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfil zalimin bil zalimin wa arijna min baini salimin wa ala
kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.